Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu simkuring bade ngebahas perkawis syahadat. Syahadat eta didinya anu hartosna bersaksi atana pinyaksi ka Allah sareng ka Rasulullah. Kunaon syahadat eta aya dua, henteu ka Allah hungkul tapi aya ka Rasulullah. Sabab eta sistem sabab anu disebut wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum tah didinya dina praktek syahadat sabab dibalik ulil amri aya rasul, dibalik rasul aya Allah. Jadi praktekna syahadat jadi aya kunci, aya nu nyepeng kunci dina syahadat eta dina katangtuan ti Allah. Tapi penyakitna manusia di tiap zamana ngandalkeun keyakinan anu ti para karuhunna, ti para kokolotna nuturkeun kapercayaan anu parantos ngabudaya. Boh di zaman Nasrani, di zaman Hindu, boh ayeuna di zaman Islam pasti nuturkeun tina luluhurna. Upami tina kepercayaan anak Islam nya jadi keluarga Islam. Keturunanana tina Nasrani nyepon kitu deui Hindu deui. Hindu ge pasti kitu. Sabab eta kepercayaan anu ti karuhun-karuhunna, ti kokolotna. Sedengkeun agama sanes didinya tapi agama mah aya nu nyandakna mutlak. Unsur anu sumpingna ti Allah sareng unsur eta aya nu nyandakna di tiap zamana. Jadi zaman kapungkur mah para nabi tah dilajengkeun di zaman parantos hatamna kangjeng nabi teu aya deui nabi tah aya pewaris nabi disebatna ulama teh. Tapi ulama anu kawarisan nur eta nu nyepeng kunci syahadat. Sabab dibalikna anu nyepeng kunci eta teh nya aya rasul aya Allah. Ta eta teh parantos katetepan di tiap zamana. Tapi di tiap zaman eta manusia alim nolak kana setiap anu ditetepkeun ku Allah anu parantos diwakilkeun ka ulil amri di tiap zamana. Tanu ditolak teh ulil amrina. Kapungkur mah para nabina tah di zaman ayeuna mah pewaris nabina anu ditolak ku jalmi teh. Sabab naon? Sabab lamun agama ngandalkeun keyakinan masing-masing teu kudu diturunkeun rasul, teu kudu diturunkeun para nabi deui, cukup we hiji Nabi Adam hungkul. Ari saukur kepercayaan mah. Tapi agama teh kudu aya nu nungtuna, tanu nungtuna eta teh anu parantos ditetepkeun ku Allah, anu dipilih jalmi anu dipilih. Di zaman kapungkur disebutna para nabi nyaeta nu disebat kakasih utusan. Tah di zaman ayeuna mah waliya mursida. Ta eta anu parantos katetepan ti Allah di tiap zamana.
Jadi upami hoyong beragama anu salaresna teh nya tepangan ta ulama nu eta sarengan eta teh mung aya hiji di setiap zaman teh sabab pantona mung hiji mentak hakikatna agama mangan hiji jalurna kadinya kiblatna ibarat presidenna lah ta eta anu resmi. Jadi sanes anu sadaya anu jariga ulama anu paling ternyarios sanes didinya tapi ilmu praktek nembus jalan uih jalan akhirat nyorang akhirat sabab orang ibaratna diturunkeun kakasih Allah teh supaya ngajak orang mulang sabab dunya mah alam pana orang kajebak di dunya teu bisa mulang tah datang disumpingkeun kakasihna jadi supaya orang nuturkeun jalana tah ieu jalan mulang teh hayu tuturkeun tah eta tapi manusia kusabab betah di dunya embung diajak mulang sabab naon sabab kapepende ku sihir dunya anu kacida pikabitaeunana tah eta ibaratkeun manusia asup ke alam siluman di alam siluman eta teh disadiakeun sagala rupa dina harta emas inten berlian pan wajeng para awewe anu gareulis akhirna embung balik deui ka dunya akhirna tah kajebak dina alam siluman eta tah manusia di alam dunya ge teu beda kitu kajebak dina alam siluman keneh sebenarnya mah dunya teh sabab leuwih nyata paningali na anu lahiriah mah asanya tapi sebenarnya eta tipuan hungkul mantak disebut nage fata morgana mantak diayakeun kakasih Allah teh dina sahadat teh tah eta urang nyaksi saatos nyaksi urang dina salatna inget ka Allah sabab eta ilmu sanes keyakinan sanes pemahaman tapi emang ilmuna kitu urang kudu nyaksi heula karak tiasa salat inget ka Allah lamun sahadat ta acan nyaksi ingetna kanu naon wae kana hutang kana pangabutuh jeung sagala rupana tah pentingna kunci sahadat eta teh rukun nu kahiji eta na teu dijalankeun nya batal rukun-rukun anu salajengna rupina sakitu heula ti sim kuring engke dilajeng deui dina bahasan salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tah dina proses dibersihkeun teh aya nu disebat baiat. Dina baiat eta disucikeun kolbuna ngalangkungan malaikat Jibril. Tah eta aya deui prosesna anu salajengna proses zikir ngabersihkeun nyeri deui wae eta teh proses suluk atanapi disebatna holwat leuwih nyeri sababna minage dibersihkeun ibarat acuk anu kotor diseuseuh disikat teras diperet disetrika pan dipoe jadi prosesna teh kacida luar biasa na matak didinya nu disebat sabar anu ditingkatkeun deui sabarna. Ya ayyuhalladzina amanus biru wassobiru dina eta nage tingkatkeun deui sabarna sabab didinya urang diuji ku rupa-rupa ujian anu kacida peurihna nu mawi dina keteranganna oge nyepeng iman teh ibarat nyepeng ruhaina seuneu hoyong ngaleupaskeun tapi sieun cilaka dina proses nyorang jembatan Shiratal Mustaqim eta rupina sakitu heula ti sim kuring mungkin dilajang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.